Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui, balik deui. Kanggo para bosku YouTuber, salam dunia di mana mayana. Warasan itu nuju syuting. Babah kade bah, kada bah. Nah, itu nuju penggarapan syuting talk show di acara Ngadu Bako. Iya, Wahyu Roy Channel. Wahyu Roy Channel. Ngadu Koko teh ngawangkong. Ngawangkong bari kongko di Wahyu Roy Channel. Tapi nama tanggal rokoknya banyak. Tapi tengah rokok bisa oke sih. Ngadu Bako teh ngariung Bari tengah rokok. Bari kita ngarokok. Khusus dina segmen ayeuna tengah rokoknya. Nah, pokoknya mah ditonton ke bintang tamu teh aya sawe Bapak. Wah, bintang tamunya di sini ada Pak Haji Cecep Pelade. Terus ada Miss Cuneng. Ada juga Cetarsi. Citarsi, Iwati di Wahyu Roy Channel. Kelingna di handap di desa. Oke, Ngadu Bako Wahyu Roy Channel. Dukung. Ngadu Bako, Ngadu Bako, ngariung yeung bari jeung tongkol. Ngadu Bako, Ngadu Bako, Ngadu Bako di Wahyu Roy Channel. Ngadu Bako, Ngadu Bako, ngariung yeung bari ngarokok. Ngadu Bako, Ngadu Bako, Ngadu Bako di Wahyu Roy Channel. ID-nya dibongkar tadi teh. Siapa ditanggarkan bisa durang ini dibongkar. Asli tetapan tapi lamun cetak tetapan gitu. Berarti ngaran cita itu mau berkah. Merupakan. Jadi begini ayeuna di sidang gini berarti ngaran asli itu. Di sidang. Oke, kita bongkar nanti siapa nama asli Cetarsi. Masih di Wahyu Roy Channel di acara Ngadu Bako on tour. Ngadu Bako, Ngadu Bako, ngariung yeung ulah ngarokok. Ngadu Bako, Ngadu Bako, Ngadu Bako di Wahyu Roy Channel. Ngadu Bako, Ngadu Bako, ngariung yeung bari jeung tongkol. Ngadu Bako, Ngadu Bako, Ngadu Bako di Wahyu Roy Channel. Hujan gerimis. Pakai mis. Siap. Maneh wanian ada penciptaan ketika dikurang-kurang.
Ya, berarti udah bagian bisnisnya. Nah. Oke, siap. Dua di tas. Ada ya? Berarti buat ujang kirimis jebrak. Mis. Suara hiji, suara dua, suara setan. Ya, aja mana pun. Apa ujang kirimis? Setan. Nya. Pas aja. Hah? Mis. Ya, obat sopan. Obat. Mis opat kali. Oh, yo, Dia. Dia. oh iya ya. Udah gini guys. Salah. Mis. Hujan kirimis. Alhamdulillah rabbil alamin, rengse nu kapihatur panginten dina acara ngadu bako anu dina channelna Kang Wahyu Rohe. Bah, deh bah. Nah, alhamdulillah tadi teh tos katawis kurang sadayana kan bintang tamu nanti ya Kang Oh, aya Pak Haji Cecep. Pak Haji Cecep. Aya Miss Cuneng. Aya dari Citarsi. dari Citarsi. Tayangna teh engke dina channel Kang Wahyu Rohe. Dina acara Ngadu bako. Ngadu bako teh naon dah? ngariung bari kongko tapi tong ngarokok. Tapi tong ngarokok. Ade tong ngarokok. Gitu. Ngarokok mah aya waktuna. Nah, yang ngerokok emang. Jadi supir kopi ngadedel lah. Ngadedel ngadukung kamu Kak Ucil TV nya. Ya. Nah, di subscribe, di like, bisa di Alhamdulillah, komen dan dituai loncengnya supaya tahu perkembangan channelnya sampai di mana untuk kemajuan bersama-sama. Laras pisan. Ya. Itu Kang tayangan mira di mira. Iya teh tos boboran tayangna. Pas boboran. Tos boboran tayangna. Oh, karena orang teh silat ning boboran Iya, ya. soal karep boboran. Puasa teh pamit telepat mah 7 dinten deui. 7 dinten deui. Janten mesti kena aya antrian di Wajura Channel nu bakal ngisi dina acara naon nu bako. Ya. Uploadna gitu tah sabadana lebaran boboran siam Idul Fitri nemen ieu ditayangkeun. Ditayangkeun. Pokona mah Iwati di Wahyu Rohe. Channel. Channel. Saya kitu pangitan nu KPA bawah hatur nuhun nya. Ya, Sehat selalu lah mudah-mudahan. Saya kitu KPA pangitan vlogna kanggo ka para subscriber hatur nuhun kanggo nonton. Salam dunya nya. Salam dunya lah. Sampurasun.